Ujang, Nyai. Abah, Mangga bah, gerak tuang, tos siap. Hatur nuhun, Nyi. Aduh, meuni sagala aya ieu teh. Aya lauk asin, goreng tempe, sepan daun sampe, jeung sambel. Nikmat ieu mah. Muhun, kaleresan nuju aya we ieu mah. Si Unang jeung si Udin ka mana, Jang? duka atuh bah. Tadi henteu pendak. Asa leungiteun mun eueuh barudak teh. Abah teh tadi isuk-isuk panggih jeung si Asep di kebona juragan keur ngabersihan jukut. Lain, ari juragan teh lain pernah gering pikir alias stres, Nyi. Muhun, tipayun mah kantos stres juragan teh. Sababiahna mah duka tina naon. Mung tiap ninggal embe pasti we jejeritan. Nepi ka diical mirah geningan embe na teh ku Kang Asep ka urang. Heueuh, inget Abah ge. Ayeuna masih kene stres. Tos damang ayeuna mah. Nyaho ti mana geus cager? Muhun, medit deui we ari tos damang mah. Ih, ulah kitu ah. Ieu mah saur Kang Asep bah. Saparantos damang mah wih deui we sifat kikirna. Oh, kutan teh kitu. Ujang. Tah, geningan barudak norojol. Barudak, hayu urang dalahar ka dieu. Asik. Lada. Nah atuh Ari Udin, eta sambal dibelewakeun. Sugan teh kornet. Dasar Sudin, teu bisa ngabedakeun kornet jeung sambal. Heueuh, piraku kornet di wadahan dina coet. Karek beres, diisuk-isuk ngabersihan kebon juragan teh. Meni capek, loba pisan nu kudu dibeberes. Tara diurus sudah kebon teh. Ayeuna mah tinggal masihkeun ieu pacul ka juragan. Bari sakalian nagih buruhna. Gan, tos bersih ayeuna mah kebon teh. Disimpen di mana ieu pacul? Teuntun we di pipir imah. Mangga Gan. Tong wakabalik Sep. Bantuan pangenirankeun sate heula. Itu dibelah ditu dagingna. Mangga Gan.
Aduh, ieu beuteung ku kurubukan. Lapar. Jaba meuni loba kieu ti ireun teh. Siga nu rek hajat wae juragan mah ngabeuleum sate teh. Meuni loba pisan. Tos beres, Gan. Disimpen di mana ieu? Diteuneun di dieu. Di handap. Muhun. Bantosanku abi ngabeuleumna, Gan. Teu kudu. Ku uing we ngabeuleumna mah. Muhun atuh, Gan. Abdi bade wangsul heula. Heueuh, pek. Gan. Gan. Jung atuh rek balik mah, gerak. Kalaka ngahuleng. Mangga atuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kunaon ari si Asep hulang-hulang. Siga nama hayang ngon sate. Kangenahan teuing atuh. Matak teu dititah ngabeuleum sate ge. Bisi nyorok. Lain kadaharan jalma miskin ieu mah atuh. Dagingna mahal ieu mah. Daging pilihan. Meuni seungit kieu amunna ge. Sedap. Aduh, cangkel ngagebran teh. Aduh, juragan tacan masihan buruh ngabersihan kebon teh. Hilapeun kitu. Tadi mah artosna teh kanggo meser dengan sangu. Tacan neda ieu teh. Lapar. Hanas tadi teh teu ngundur lalabeun ti kebon. Duh, jabaning teu aya nanaon. Ngan sangu hungkul. Urang neangan dang daunan. Sugan we manggihan nu bisa dijieun lalab. Naon ieu bodas-bodas? Suung bulan. Alhamdulillah. Di mana we milik mah? Lumayan, keur deungeun sangu. Manggi suung euy. Aduh, cangkel ngagebran teh geuning. Ari rek menta dibantuan ku si Asep bisi nyoron ke. Lah kuserangan we lah cangkel-cangkel oge.
daripada ke si Asep minta jatah. Pan rugi uing. Daging mahal atuh ieu mah. Oseng-oseng we cukup make bawang cabe jeung uyah ge dijamin ngeunah. Meni seungit kieu ambeuna. Caina lebar. Nikmat pisan. Ngan saukur jeung suung oge meni asa daging. Katambah kebul sate juragan kaambe nepi ka dieu. Suung rasa sate ieu mah. Ngasaan ah. Nonah euy. Nikmat. Cipu dagingna. Ieu duit jang naon? Heueuh. Duit jang buruh si Asep. Poho. Paingan tadi si Asep hulang-hulang. Meureun ngadaguan buruh ngabersihan kebon teh. Panya teh hayangeun sate.